Ieu teh aya nu balanya dengan ka dieu jagung-jagung istri. Mohon. Baru nomor HP-na teh. Oh, iya kareresan aya sok pesen da. Oh, sok pesen. Mohon. 085. Teh, nunya. Ya, Aing ngaroskeun aya cangan abi. Ya, Mohon. teh nya. Ya. Ini menang nomorna. Tadi salah kira nyeblak cenah teu ngajak-ngajak ekpek cenah olangan. Teh, tadi si A nyeblak ka dieu? Aya. Henteu nyeblak teu jajan. Henteu. Nomor saha emang? Anu jagung-jagung geuning. Ah, cewek. Mohon. Ieu Iya. nomorna. Mana cik? Ah, rek dipoto cik si eta naonan nya nanya ku nomor. Terus yang ke nomor saha deui? Atau saya tahu gue anu jangkung. Jadi jajanna mah henteu. Henteu. Ih, si Anta kan atelna. Ah, curiga ieu mah kasalah kitu mah nya minta nomor saha ka si teteh sebelah. Tadi kan dipoto ku abi. Cik. Non sarwakeun. Nomorna sarua nyasar. Ah, curiga ieu mah. Lain nyasar, akal-akalan we. Ah, Kemana ya? nyasar. Nyasar ke mana? Nyasar. Nyasar. Naon Barang teh naonnya nu habis teh? Naon ya? Hah? Nyasar. Naon? Nyasar. Nyasar. Ah, barang-barang kemenakna baso. Yang ya? Bahasa erek. Masih tengah kene gitu jelema teh. Nyasar. Erek masuk mah. Nyasar. Nyasar wae. Geus yakin geura salah kitu ka kadi nyamperkeun. Urang pura-pura aya nu ngamiskolan karena nyasar. Bakalan ngeuh mah. Yang. Ulin lah. Urang meuli ieu urang ulin urang ngajak budak jalan-jalan. Lain anu ngamiskolan ieu meuni risih HP teh terung-terung wae ngaranna teh nyasar. Bisi eta kamu boga cicilan naon atuh? Hah? Boga cicilan? Teuing ah taraunya anyuk abi mah. Ya. Tengah ti tadi. Naon nyasar. Marukna teh apal kamu teh minta nomor ka si teteh seblak. Terus disarwakeun jeung abdi di ngaranan nyasar naon maksudna teh? Tah. Nyasar. Jadi kino. Sok ngajual ngaran batur. Ya mau udah mau atuh. Malahan mau ngaku. Malahan mau ngaku. Tuh, kitu nu boga dosa mah. Alios weh. Duh aing kapengi modal aing sih bakal yakin mah perang dunia ka 100 sih. Satu lah. Allah mau benang HP mau lagi sapurak tapi ka iraha ge mau anger nyasar sare di luar itu. Ah, sabulan mah.